Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Kunaon are mangkasam bet ngadon ngalamun kitu dicalukan ti tadi bet ngadon hare-hare deui geura buka jongko anguran mamang anu meuli geus ngadaragoan tuh oding tumanya dumasar tina rasa tanggung jawabna selaku mandor di eta pasar jeung memang nya deui di hareupeun jongko aya 3 jalma nungguan jongko muka. Mangkasam gancang ngabalikeun awakna ka tukang bari rumenghap terus netep ka jalma anu tayalian ti oding geuning eta jalma teh. Mangkasam gancang nyarita ditujukeun ka oding bari miceun ka kagetna. Kang Oding geuning eta teh ti iraha Kang aya di dieu cek Mangkasam. Oding gancang ngawalon. Ugo, di tadi kuring teh merhatikeun kaayaan Amang Kasam. Ti barang jol keneh kunaon bet kadon ngaheuleng hareupeun jongko lain gancang dibuka pantona. Nepi ka teu kadenge ceritaan kuring oge sakitu tarik. Oding setengah negor ka Mangkasam dumasar tina rasa tanggung jawabna selaku mandor deta pasar anu memang kudu boga sikap tegas. Mangkasam gentak tembalan bari sebenarna mah pangacenana tacan kumpul kabeh soak saeutas tadi ningali tetempoan anu mata keung. Aduh hampura pisan Kang tadi kuring malaweung maklum keur loba kabingung. Mangkasam ngawalom bari setengah nagarakeun eusi hatena anu memang keur warung kawut ras mikiran kaayaan rumah tanggana anu terus diuji ku hal kaayaan milik rezekina bangun taya menyatna pisan. Kumaha Mang aya naon bet bisa kitu? Oding jadi penasaran harita nu panya deui. Mangkasam jadi ingat ke tujuan penting nu tadi jadi rencana pau karita muka ceritana. Kuring teh bieu kalamun tarik teuing Kang mikiran hirup. Kasusah teh sabeuki ngalobaan. Cik tulungan Kang kuring cek Mangkasam bari rumah. Oding unggek jeung ngarti kumaha kaayaan Mangkasam kahirupanana. Oh sing sabar Mang Kasam keun kaheureup sugan atuh pinanggih jeung bagja dibabarikeun usahana nya. Amin mudah-mudahan we atuh Kang kuring pinanggih jeung milikna teu hayo wae hirup dina kaayaan kieu. Mangkasam ngobongna teh bari tetep rumahu sebab non andelkeunana hirup beunghar teh kudu aya jalanna heula. Lebah dieu Mangkasam boga cita-cita hayang beunghar dunya barana. Kalawan asa-asa Mangkasam antukna kadenge nyarita deui negarakeun pamaksudanana anu masih disindem. Engke kuring hayang tepung jeung babah cengli Kang. Nah kira-kirana bisa moalnya kuring aya waktu tepung jeung si babah. Oding katingali alisna karung meh tepung can ngartieun kana maksud ceritaan Mangkasam meureunan. Nah kunaon make jeung hayang tepung jeung babah cengli sagala.
Jadi Mangkasam teh hayang tepung jeung babah Cengli-nya. Kalawan tujuanana naon tah cing geura jelaskeun ka kuring tong asa-asa Mang. Kuring teh rek nginjem duit Kang, sugan we mere duit, mere 3 juta bae mah. Mangkasam ngajawab togmol. Nampa jawaban ti Mangkasam model kitu oding tembong ngadon ngahuleng. Pang nama ngahulang sotenanan lantaran geus nyaho Mangkasam ram laweuh hutangna. Ari ayeuna nyarita arek nginjem ka babah Cengli gedongan maranehna duaan bari sarua babah Cengli oge nyahoeun yen Mangkasam gede hutangna pamohalan gancang mere. Oding sababaraha kali narik napas panjang bari ngusapan jangotna anu tipis dina gado. Bingung, aduh kumaha yeuh nya kuring lain teu karunya ka Mangkasam kan kusabab emang kuring jeung si babah oge geus apal dan Mangkasam teh gede hutangna barengan lain ka hiji jalma wungkul. Jadi bakal rada hese dipercayana kok si babah Cengli eta teh. Oh, jadi maksud Kang Oding teh si babah moal mere gitu. Ya cobaan we atuh sorangan mere moal nama Mang bisi pajarkeun kuring nyanyawanan deui. Ya eta kuring teh hera Kang hari kudu kesarangan mah. Ngomongna langsung asa teu beungetan unggahna. Jadi kahayang Mangkasam ayeuna anu puguna kumaha Oding netep mantep ka Mangkasam. Nya kahayang kuring teh ayeuna Kang Oding kudu daek katalatahan ku kuring atawa mangnepikeun ieu talatah ka babeh Cengli yen engke kuring ngarek datang sarta nginjem duit ka si babah kitu tak Kang. Jelasna mah omat we nya Kang tulungan kuring. Mangkasam terus merekasal ka Oding. Oding diselang ku bari ngahulang sakedeung. Akhirna nyarita nyanggupan daek katalatahan ku Mangkasam. Sanggeus kitu mah Mangkasam oge gancang muka jongkona barang jang iritna Oding ninggalkeun eta patempatan. Rada regreg hatena sebab Oding tetela bisa dipake andalan ngomong ka anu jadi dunungan. Caturkeun harita Oding seutas mapayan jongko ngaroris kana kayaan di pasar langsung mulang sarta mengkol heula ka imah babah Cengli pikeun mere laporan ngeunaan kayaan di pasar. Engkong Cengli paromanana mangsa Oding datang terus mere laporan ngeunaan kayaan di pasar. Tina gembira jadi kerung halisna meh tepung nalika Oding nyaritakeun Mangkasam anu boga maksud nginjem duit minta kebijaksanaanana. Kong Cengli bari mulir-mulir kumis ipisna anu ngawir dina tungtung biwir jiga kumis lele kadenge cumarita ditujukeun ka Oding. Jelas nyaritana oge loba keneh ngagunakeun basa Malayu tacan lancar ngagunakeun basa Sunda. Haya, itu orang punya utang di mana-mana, tapi sekarang bilang mau minjam uang sama oe. Haya, tak bisa, Oding, tak bisa. Tetela dugaan Oding teu nyalahan babah Cengli memang moal mere minjemkeun pinjaman duit ke Mangkasam. Oding anu memang rada deket jeung Mangkasam bat karunyaeun hatena mun seug teu bisa ngoloh hate dununganana sekaligus tulungan Mangkasam teh. Pauk harita Oding nyarita deui. Tapi maaf Kong, nurutkeun saya mah non susahna mun dibere nginjem saja uang itu Mangkasam. Kasihan buat biaya sekolah anaknya. Katanya gitu tak Kong. Oding beri netep antep ke babah Cengli pinduhku pangharepan Kong Cengli lea hatina. Tapi ku Oding bisa ketingali panan babah Cengli anu sipit jadi muralang
ka dirina kasingeng ku ceritanana anu dianggapna maksa. Haiya, kowe orang sama saja ha. Maksa itu ngomong supaya hati oe luluh lantah. Karunya dari mana itu Mang Kasam? Maaf, oe malas ngasih hati kepada itu orang ha. Babah Cengli memang teas hatena teh giringan hese mikanya atau boga sikap karunyaan teu hayang nulungan ka jalma susah. Oding terus neangan akal ku ceritaan sangkan Babah Cengli jadi benar-benar leah hatena sarta daek nulungan kena susah Mang Kasam. Tapi engkong itu orang kan pegawai engkong juga seperti saya, boleh saya saja dikasih pinjam uang tersebut, tapi gaji per bulanannya potongin saja untuk melunasin hutang. Gimana kalau begitu? Engkong tetap nggak mau ngasih minjem uang pada itu Mang Kasam. Haiya, maaf oe tidak bisa ngasih. Daripada oe harus ngasih, lebih baik itu si Kasam oe pecat, suruh berhenti untuk kerja, paham? Tapi engkong, haiya, tidak ada tapi-tapian ha. Oe sudih ngasih pinjaman sama itu Mang Kasam, atau kamu orang oe pecat juga biar tidak terus-terusan maksa minta kebaikan oe. Aduh, jangan kong, jangan, saya akan susah lagi nyari pekerjaan kalau saja saya dipecat lengkong. Hanya kalau begitu ya udah cepet pergi kowe dari hadapan kowe. Katakan saja si Kasam kalau pengen punya uang banyak kerja yang betul lah ya. Oding rada borungkut nampak dunungan dana ambak mah gancang harita keneh pamitan. Baik, kalau begitu mah saya pamit dulu sekarang kong. Jeung apa yang dilaksanakan ku engkong barusan, apa yang dilisankan ku engkong barusan akan saya ditepikan kepada itu Mang Kasam. Haiya, dengan senang hati silakan kowe pergi oding. Liang Angtong pemajikan Babah Cengli tembong ngurunyung di kamarna sarta gancang tumanya kesalakena. Aya naon dia bet ambek ka odeng sarep badega satiana. Haiya, kenapa Pak Kang barusan marah-marah sama itu si oding? Haiya. Liang Tong anu panona sarwa sipit terus mencerong ka salakina. Liang Tong kawilang geus geulis rupa jeung ngora keneh umurna teh jauh aya di sadapeun Babah Cengli. Babah Cengli malas tetepan pamajikanana pok kareta yang walon.